Barade, kita nu meuli aing mah dagang teh. Abi ngicau tas. Mana boga pikiran tuh tas sedikit tuh juga model mau. Ih, iya teh tas limited edition. Malah anu gaduh. Oh ya, Malah anu gaduh tingali. di mana ya Malina? Iya, Malina di Bangkok. Bangkok. Hah? Ya Hermes nah. Lain. Cuci ya mah. Alus kayak yang istri. Sebaraan. Murah lah, 5 juta. Halus mun ke rumah oroknya. Mau orok. Oh, jadi asup ini gitu. Ulah da ieu mah teu bisa dibuka. Aing mana senang jualan itu dulu. Bae we atuh. Ieu mah keur pajangan. Alus nah ieu, baru beli. Urang butuh keur medas. Keur pajangan atuh dan digaduh. Alusnya. Halus euy. Alus. Serbaguna. Ngan itu. Nah, urang baik lah. Kunaon mana yang sangat telepon jadi sedikit tuh banget. Yes, kamar itu kan orang coba panggil yang babaturan SD. Heeh. Oh, mana teh pindah ke Palu. Heeh. Ya, di Palu teh ke Balikpapan. Karunya atuh dah hirupna kagencet wae. Ya, maksudnya kumaha? Nya, kan baturan orang teh pindah Heeh. ke Palu. Heeh. Nah, geus di Palu teh pindah deui ke Balikpapan. Heeh. Karunya atuh hirupna kagencet wae. Kagencet kumaha maksud? Kan geus di Palu. Terus dibalik ke papan, tin dia. Anjing koplak maneh. Lain maksudnya di Palu ditakol ku Palu. Di Palu teh di kota Palu terus pindah di kota Balikpapan. Oh. Lain ditakol ku Palu terus digenjat ku papan. Berarti aing salah ya. Heeh, sia otak sia geser gembong. Aing misalnya. Sia loba alasan Aslina, eta. Bayar mung. Meser. Mana tukang dagang teh? Maneh deui. Nah, maneh emang spinu bukuna lah. Teu asli aya nama bade meser ieu acisna aya tuh. Awas kurang mun bohong Asli, siang spinu namanya asli catetan. Asli Cok meuli naon? Tah ieu ieu. Ieu sabaraeun tah? 5.000-an. Sok bayar. Kala acisna ge tinggalin di bumi kumaha tuh Sia loba alasan Aslina bayar mung aing mah mung. engke itu nya isukan nya. Bayar mung aing. Isukan nya. Si jadi menang dahareun nya. Henteu. Si Uto yang es ngebut Si anjing budak terbut wae ku aing teh. Ya teh terbut wae eta es aing. Kunaon? Tunggu Uto. Kunaon? Tuh direbut. Mana ayo sutuna dia? Kunaon direbut naon? Esna si kehead teh. Sia wanina ka budak leutik eta es nu anak aing dibawa. Adikeun kece teh. Wanian anjing teh. Sia wan. Lain abi eta mah es abi ku singgu direbut anak. Ante. Turun Pikiran wae urang kerba urang teh keur can mayar tuh. Istri segala teh. Harus kiri di teh iraha meulna. Naon dia datang gara randing. Gua tuh gaya teh keur pusing. Ya geblok kunaon atuh sok diomongeun wae. Nanti omongan pananyakeun nah kartu keluarga saya itu bentuknya surat itu kumaha teh yang sepupu kartu kata pakai kartu nu jadi leutik itu mah kartu keluarga badan karena pakai kartu keluarga pasti leutik kayak kartu mah ari badan gitu mah lebih kartu jadi surat bener. Nah, jadi masalah kenu kitu atuh. Heeh, urang ge ari bisa kuan kana dompet teh asup.
nya meureunnan ari kaltu keluarga mah gede, meureun loba jelemakna, ri KTP mah nya leutik atuh sok. Ngaranna kartu merpati leutik mah gede mah surat beunang. Orang mah surat kabar. Itu dibikin kartu kabar. Itu naon ieu kakak di kartu keluarga itu bener. Ari eta teh si rete eta kumaha? Teu bisa cenah di kartu keluarga mah emang badak. Di mana ujungnya teh mana mimipina teh ngaran kartu mah leutik. Kalau kartu naon atau ATM leutik. Nya eta maksudna yang naon udah disalahkeunana. Ya masalah lah. Ari kana dompetkeun hese. Mana kartu keluarga badak-badak teuing kana dompetna kumaha kan kartu bisa kana dompet. Terus amun leutik engke teka ciri kumaha? Nah, ciri atuh. Kapan pegawai desa teh geus karolot atuh? Udah kunaon buka kacamata. Kartu mah kartu, ya mau naik surat-surat itu teh badak kitu mah lain kartu. Ah, nu kitu ge dimasalahkeun atuh. Iya. Ah, aing menambah pikiran we urang keur urang teh keur can mayar listrik segala ieu teh. Ah, ka mana? Ah, na teh gawe? Gawe hayo bener hantu. Ieu. Poe gawe duit eueuh. Daripada teu gawe, kumaha tuh? Deui kuliah buka teu gawe buka duit. Digawe sarua wae. Atuh kuduna neangan deui sampingan sugan we leuwih alus. Yang kumaha? Nah, jadi ulang ngandelkeun pagawean hiji, neangan samping coba sampingan. Cobaan dengan sampingan. Kali itu kadieu cobaan sugan we aya milikna. Ai ka mana? Pakai samping? Apa teh titi? Sampingan, di samping gawena coba hasil leuwih gede. Lain kitu, eta teh naon? Ih. Nya, ih tepi gue eta jelema, tah neangan sampingan, ieu kalau di samping. Ih. Bolo-bolo teuing, bukan lanjut ke? Dah aing yak duit kieu. Kana dukun gitu euy aing. Terus kana dukun. Kunaon dit? Teh pusing orang teh. Nya pusing kunaon atuh? Orang teh nya geus kumaha kitu angger teu meunang ka awewe. Emang geus kana aku kunaon? Geus ka dukun. Naon hayang awewe tapi kadukun? Nya kunaon kadukun? Dukun cenah ka orang pinter garah meunang semar mesem. Menang emang erek menangna nu kumaha atuh? Mereka kudu kadukun segala. Nya atuh meunang minimal aya Geraldine. Terus eta kudukun dibere naon? Dibere ieu cenah dibere naon teh? Nya biasa we pakeut. Dibere naon? Dibere ieu dibere naon teh? Semar mesem. Semar mesem tulisan gitu, semar tulisan. Eta nu geus pedang leutik anu lurukukeun sini. Nyawakeun Siga jimat, semar mesem. siga jimat gitu. Tapi biasa nama abi masuk dibere cai. Deuna Teuing deh pokoknya mah cenah mau cai terus dibaca-baca sih. Pokoknya cenah diinungkeun kadang cenah dipake jang ieu cenah nanti tamas. ini gitu. Orang aya gitu nu dukun mah ada cai. Orang makan ieu kan orang Papua pun gitu dicai. Daripada ayeuna diberekeun ke pasien cai ini ke Papua pun lebat tuh cai. Budaya Nah, menurut penyangka orang ngomong kenal jadi ke Papua. nya kan dukun teh kan dia mah minta cai. Heeh. Kudu nama orang Papua minta cai ke dukun karena supaya Cai beura itu keur ngeleper ngonten suka. Jadi ngomongkan Papua. Ih, boy. Urang teh kan kamari teh ka dukunnya. Oh, Urang teh ngomong, "Bah hayang beunghar." Naon cek dukunna? ke Sumatera. Cenah hayang beunghar mah cenah ulah ka bapak. Bapak ge teu beunghar cenah. Nya anehnya. Udah mah dukun mah kan serba tahu. Nah ieu mah aneh saya dukun cetok ngaku, dukun ieu mah ngaku cenah. Nah cenah hayang beunghar ka abi cenah.
kapan manehna geuning amun naon mun aya nu kaleugitan bisaeun. Terus mun aya naon bisaeun. Nah, yang beunghar mah teu bisaeun. Ya itu coba ayeuna hok dukun, praku dukun ieu kudu minta duit ke pasienna. Padahal kuduna mun minta beunghar mah kudu bae dukunnya jadi beunghar teu kudu mau pasienna. Ya heeh, tapi kapan segala apal cenah mah. Sok tepikeun ka urang jodohna iraha cenah. Tapi geus apa? Nya acan tapi cek mana nama cenah engke akhir tahun cenah. Tapi ke urang ditungguan minta akhir tahun can aya wae nya. Ayeuna geus bulan November. Nama bohong, praku jodoh maut hanya Allah yang tahu. Terus kamu kamari mah cenah kayak lebaran haji cenah. Pasti aya cenah. Pret, urang ayeuna geus lebaran haji tahun baru kumaha caritana. Nah, itu percaya ke manusia. Ingat kodo dan kodar ketetapan Allah. Jodoh mau takdir udah ada yang ngatur. Lesok kadukun-dukun ulang. Ya aja terus sok kadukun ya. Tara. Terus soalnya kadukun itu percuma. Kunaon? Cuma orang belet yang kadukun itu. Soalnya kan dukun mah orang pintar. Orang belet mah cicing. Adit, Oh, ai kemarin geus dibere duit cak? usaha. Ku pacaleg. Pacaleg usaha. Eta Pak Usep Dadang. Emang sabaraha? Lumayan sih kemarin diberi 50.000. Ulah sok kitu teh nyogok artina teh. Ya kapan tarima we duitna? Mau milih nama bebas we sa. Teh nyogok ke titi. Ya kapan? Eta teh nyogokna teh make duit rakyat keneh. Camun menang memaneh lagi korupsi. Allah teh tidak suka orang-orang yang menyogok. Tapi kan lumayan atuh. Oh, lumayannya ayeunanya misalnya teh 50.000 nya keur nyogok seorang. Kali mun misalnya teh 50 orang geus sabaraha geus 5 juta. Oh, terus 5 jutanya. Terus mun misalnya pek teu meunang ya paling ge korupsi. ya ke korupsina lebih-lebih. Ya kieu cenah nya. Bae tarima we duitna. Engke we milih nama saha we? Kudu nama kitu we. Cenah ya cek Prabowo oge cenah. Yang ada yang nyogok cenah boleh saja. Terima saja uangnya. Asal jangan pilih orangnya. Karena itu uang rakyat. Gitu. Apal tuh? Di mana tuh? Nah, di mana gitu tadi? Di mana naon? Mang etana nu nyalikna. Oke, aya gerak di kumu acan mah. Lumayan seorang 50.000 mah bisa ke balik kota. Aja mesti balik ke gua ini. Gusay. Eta lain mana teh? Aing teh boga duit teh mah. Itu juga aya awewe euy, palaku aing kitu nya. Palak ah. Naon? Duit atuh? Duit naon atuh? Tah duit urang butuh duit keur ngopi, keur ngarokok. Emang urang boga hutang ka maneh? Tah duit. Heeh, emang urang boga hutang ka maneh nah? Tah urang. Ih maneh saha urang? Jeung minta duit. Urang getara minta duit. Tah duit buat Yang naon duit yang naon? yang mau udud itu. Tah duit. Kela. Asa apa beungeutna? Tah maneh teh ieureun keur viral? Naon viral naon? Anu si Agus liat? Anu Agus anu kasihan. Eta lain? Agus. Eta lain mana teh? Nah tuh jadi balik nolak mak.